Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Manga urang lajeng gendih hanca derasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz ka-2 bab ka-11. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-ittihadu ari ngahiji yurisu eta ngawaris itu al-ittihad al-quwata kana kakuatan. Yuhka dicariaskeun naon anna rajulan sayaptosna hiji lalaki lahu eta tetep ka itu rajul teh auladun ari pirang-pirang budak. Walamma qaruba sareng nalikana deukeut naon huduru ajalihi hadir ajalna itu si rajul da'ahum ngagero itu rajul ka itu aulad wa sareng masihan itu rajul teh kula wahidin kasaban-saban sahiji minhum ti itu aulad huzmatan kana sabeungkeutan minarimah tina tumbak wa marohu sareng marentah itu rajul ka aulad wa amarohu sareng marentahkeun itu rajul ka kula wahidin bikasriha kana mepeuskeunana huzmah pahawala tuluy usaha itu kulu wahidin kasroha kana mepeuskeunana itu huzmah bikuli kuwatihi kalawan sakabeh kakuatanana itu kulu wahidin palam yastati tuluy teu kawasa itu kulu wahidin pahala tuluy muka sarojul al huzmata kana beungkeutan wa to sareng masihan itu rajul kula wahidin kana saban-saban sahiji rumhan kana tumbak pakasarohu tuluy mepeuskeun itu kula wahidin kana rumhan bisuhulatin kalawan gampang. Faqala terus nyarios itu rajul lahum ka itu aulad masalukum mangka ari perumpamaan aranjeun teh ka masali hadhil huzmati eta saperti ieu beungkeutan. Ini takhadtum lamun ngahiji anjeun wajtama'tum sareng kumpul anjeun lam tak yakdir mangka moal bisa saadukum musuh anjeun teh aya glibakum kana ngelehkeun itu adu ka anjeun wa in ikhtalaftum lamun sulaya atawa berbeda pendapat aranjeun wa tafarraqtum tuluy pipisahan aranjeun sahula mangka gampang ala aduwikum ka musuh aranjeun naon aya hazimakum kana nyerang itu adu ka anjeun mitlah dirimahi saperti ieu tumbak alamu kakati anu dipecat allati anu qadartum kawasa anjeun bisa anjeun antak siroha kana mepeuskeun anjeun kana megatkeun anjeun kana motongkeun anjeun kana itu rimah bila ta'bin kalawan teu hese wala masyaqatin sareng teu masyaqqat tuman syada tuluy macakeun syiiran syair qailan bari ngucap kunu kudu araya anjeun jami'an halna sakabehna ya bunayya hei anak king ida taro di mana-mana keuna naon khotbun kasusah wala tatafarraqu sareng ulah papisah aranjeun ahadan bari masing-masing tak ba nolak naon arimahu tumbak ida jtama'na di mana-mana kumpul itu rimah takasuron kana potong wa idaftarokna sareng di mana-mana misah itu rimah teh takasarot bakal potong itu rimah afrodan barina mencil. Wallahu a'lam bishawab.